Kholwat teh sabenerna mah kapentinganna ngarah ulah syuur tetempuan, syuur kukupingan, keur nyeterilkeun hate. Sabab lamun urang sok nempo tuluy aya resep asup kana hate. Nguping aya resep asup kana hate. Nya jadi kana hate asup. Padahal nguping teh ieu teh anu sora anu haram ka kuping wae. Jadi penyakit kana hate. Jadi kholwat teh kange ngahilangkeun panyakit nu daratangkan hate nu liwat panca indera. Mami nyalira. Bebeja ka majikan tong diganggu 2 jam aing rek cicing we. Allah anu kitu we. Gitu. Dan nyebut Allah masing teu apal hartina ge aya barokahna aya. Mau apal hartina. Nyebut ngaran guru ge aya barokahna, ulah gagabah. Ari anu usul mah gurun. Ayeuna nyebut ngaran Allah, Muhammad ge disebutan Muhammad. Gitu. Matak Muhammadun dikruhu ruhun li anfusina. Muhammad mah ingetna we ka Muhammad mah jadi kekuatan pikeun jasad urang. Gitu. Saking barokahna Kangjeng Rasul. Nyebutan Muhammad, entah Allah masalah Muhammad we aya barokahna. Nyebut Allah ge urang, aing mah lain dikir hopi merek nyebut Allah we teu bisa naon. Sebut teh Allah. Atuh ingetkeun kana lapad ngaras teu inget ka sawah ka mana-mana. Engke geus inget kana lapad geus susu itu geus biasa leungit. Tah engke teh kantin maham kana mana salogeun ka guru. Kumaha keur lisan nyebut Allah kuduna hate. Ningali makhluk nu loba taat kana pengaturan Allah. Pieu beda-bedana makhluk teh ieu teh keur taat kana pengaturan Allah, tah kitu. Diatur ku Allah jadi jalma. Cek Allah ruksak, cek Allah wujud. Ieu teh kur dohir dina pengaturan Allah sabeulah. Tah kitu. Kitu geus naik deui dikirna, lain kan lapan Allah tadi. Ayeuna mah geus paham di dinya. Urang ngamekan Allah nu ngatur keur kaluar, ngamekan keur ka jero. Tah kitu we heula, ulah ka jauh-jauh ya. Mun ka ngepul inget kana hayam 7.000 na kanang. Wah anu 7.000 ieu kabeh ge ka ihatoh Allah. Wah kitu bener. Berbalikeun deui ka Allah. Hirupna ku Allah kabeh ge dihirupkeun. Maraban nyatuan Allah anu ngarejeganana. Geus kitu eling ngaranna. Berkholwat. Kitu mah dikir mah paling gampang mah. Kalau mikiran hayang maca kitab urang lah geus dikir eta. Hate lempang ka Allah ka ditu. Bisa pendikir gitu mah di mana ras ingat ya makhluk maka sing ingat ya teh diatur ku Allah. Orang ingat karena perusahaan ya Allah nu ngaturna. Itu geus aya dina kodom mubrom Allah pengaturna kieu. Ingat ka pamajikan ge makhluk Allah sarua ngusek terus kitu. Ka mana wae ingat hate takadkeun iya Allah nu ngaturna, Allah nu nyiptakeunana, asal lain Allah bukan. Jadi ningali ka makhluk teu poho. Tapi langsung ka Allah. Kayak gitu. Di jalan keur lempang ingat sadar suku keur lempang Allah nu ngagerakeunana. Henteu sakitu. Henteu. Tapi tumpak mobil jeung uing ku Allah ku kekuatan Allah nepina. Ulah kieu pada mobil alus mah nepi aing teh salah. Eta goplang ngaranna. Tak kantun gitu. Kitu keun heula nya arek ngamudawamahkeun dikir. Ret ningali doma Allah nu ngaturna. Itu. Ingat ka Kangjeng Rasul ge Allah nu ngaturna. Henteu sakitu. Allah nyiptakeunana. Gitu. Tata mimiti eling. Lamun teu kitu goplah urang. Aing keur lompang. Tah eta nu salam. Ari teh kada hate ari ngobrol mah teu kudu ka Allah, biasa we. Karena naon ka dieu? Karena mobil kan. Tapi mobil jeung urang teh ku kekuatan Allah nepina bareng. Ulah nepi karena dibawa mobil salah jadi mutajilah.